jalan antara Bandung Sumedang aya jalan nu kacida abekna, siga ngagantung dina cadas mipir gawir anu ngalungkawing. Anu katelah jalan Cadas Pangeran. Jalan eta diwangun ku getih jeung nyawa rahaya Sumedang, sabab dipaksa ku panjajah kumpeni keur mapas cadas anu sakitu teusna, supaya jadi jalan anu bisa diliwatan kendaraan. Nya atuh rahayat dalang ti kabeh madhab keur nedenan kahayang. Ku penguasa kumpeni tapi eta cadas katilda tulisna. Hese dipapas loba rakyat anu nepi kapalastra alatan lapar jeung panakit. Nya atuh gegeden anu aya di dinya nyaita Pangeran Kusumadinata ngarasa teu narima kakalokuan penguasa kumpeni nu telenges. Nya atuh dina mangsana jenderal kumpeni nu ketelah telenges teh datang hayang ninggali pegawean anggeus nepi mana. Pangeran Kusumadinata datang oge. Tandaning protes ka eta jenderal, barang eta jenderal nyolongkrongkeun leungeun katuhu rek sasalaman ka pangeran. Ku anjeunna lain disalaman ku panangan nu tengen, tapi kalakah ku panangan nu kiwa. Bari panangan nu tengen nyekelan hulu keris. Pangeran negeskeun yen ieu cadas moal bisa dipapas ku rahayat biasa nungan ngabogaan pakakas anu saaya-aya nu matak loba korbannya atuh dina kaayaan eta jenderal Walanda marentahkeun prajurit lobaan ti wewengkon lain nu ngabogaan pakakas anu hade keur ngagawean eta jalan cadas. Rahayat anu aya di dinya mah ayeuna ngan ngabantuan sabisa-bisa dina pagawean eta nepi ka ayeuna jalan cadas jadi saksi nu pasti pangorbanan rahayat Sumedang harita.